ulah depo wae bisin kek tadi bere iya tak dalang nu teh nyawa surupan teh maneh nu ngaran Rarno Karno da ieu nu saha tahu teh lain aing mah cepot itu maritis di baheula ge teu pindah aing da eueuh nampa YouTube tong mungkir sok sering nonton dina kutub lain kutub YouTube maneh teh Rarno Karno anu sok main film si Peron sinetron dina judul si Bedegul anak sekolah Sidul lain si Bedegul anu babarengan jeung si Belaketun si Atun lain Belaketun anu sok disiarkeun dina TV swasta RCTP RCTI sok main film sinetron dina SCRI SCTP nu sok manguk duit Haji Rosan dina Globlok TV global lain goblok anu sok temangsuna dina MMC lain MM ceret maneh Rarno Karno cek dewek cepot jujur aing mah tong mungkir sadayana parantos uninga kawawelak salira teh yen salira teh Rarno Karno viral apa ayo dewek kudu demokeun KTP tah KTP dewek baca ku si lain tah KTP dewek tah sakitu jelasna tuh eta mah KTP palsu tong mungkir da mual TBC mual gering ngaran teh menang kolot ngabubur bodas ngabubur berem maneh teh Rarno Karno nya ngarah heueuh sok ngarah gancang di aku lah ngaran dewek teh Rarno Karno teu mungkin mana Rarno Karno meni depek kieu hari aing kudu kumaha sia goblok atuh sakitu huntu siga bemper teh si teh tunggangina Den bisik maneh hayang uninga kunaon huntu urang kieu ngahajar di operasi ya mah ngahajar sabab pamajikan urang sanajan urang kieu rupa awak leutik beungeut goreng patut tapi pun bojo mah tetep sayang bebeb atuh nuhun aya kitu bebeb sabab nineng kana huntu urang pun bojo teh kana naon cenah kumaha lamun digawe jeung pamajikan pan batur mah muntang teh kana punuk pun bojo mah muntang kana huntu rupa-rupanya awak leutik parabot leutik tapi aya anelan dina diri simkuring nyaeta huntu rupa-rupa jelema najan awak leutik tapi parabot urang mah gede mana parabotna tah parabot urang unyir kampak dulu apal maneh naon ieu tah kampak kampak nyahoan ge ai kampak ieu kampak ti saha warisan ti si Wiro Sableng aduh nyahoan ge ai si Wiro Sableng muridna saha Sindo Gendeng aduh nyahoan ge ai si Sindo Gendeng muridna saha Sido Muncul
naon kan aja jamu anjing si do muncul mah rayina tolak angin uakna pil binari ada gelo teh sanajan dia kampak lain sakampak-kampakna lamun dikadekeun kanu muhrimna sanajan seukeut moal neurak urang kadekeun kana leungeun tong ngiceu juragan hauntu bade akrobat tah tempokeun golempang den tah itu pantes dari cingcetkeun kana huntu pantes dah dibalikeun belagung atuh lamun dikitukeun mah huntu abdi beak Billy Priyogi ieu kampak dek dijual. Tukang kampak jual beli cenah. Cakale. Bade diica sabaraha ieu kampak teh. Ku pangersana Haji Yanto mah parantos ditawis 30.000 ku abdi teh dipasihkeun. Napalai sabaraha? Abdi na hoyong 5.000. Gede mana 5.000 jeung 30.000 gede kene 1 juta jadi sieu malah mau ditanya ngeunah mana gepuk jeung ngeunah kana tahu jeung endog ngeunahna teh ngeunah kene gepuk dek dibeuli moal moal lain ngomong di tadi goblok atuh balik kemudian naik aya keur perang jualan kampak Aya walah kali walah euy Ay suga teh bima teh teruk sakieu. Kuring mah dewala sampandan. Udah. Wah. Halo. Tong ditotokeun tuna we di dieu pek. Mari adik-adik Yansa Papanasan yuk. Papanasan yuk. Mangi musuna mangi. Aya nu ngajak tinju euy. Wah, panggung tilu opat. Percaya. Wah, ari gaya nama dong. Hidup Korawa, hidup Korawa. Hidup Panawa. Hidup Jocong Korawa. Hidup Garing Panawa. Korawa belegu. Panawa. Ngalawan si anjir. Sentimen ka aing.
Ngabelaan PMP Mayar Sinden sorangan. Awas ah. Pertandingan tinju. Tinju. Oh nya Den, poho deui baheula mah kitu. Tinju na cakep. Jep, uppercut. Hook. Balas sering. Tuh. Lumayan terus. Sok. Hop. Urus. Tas nang. Jisam suku sir kerete itu pakan aku supian ditariku tanpa kuda Rono kahiji parantos selesai. Sugan teh ka bagian Di dulu. jalan Caga. Lanjut dong Mehdi heula. Hidup docong. Gitu. Hidup. Siga Areng hidup areng. Kadereng. Tonyok teh angeunna reng. Di lalajoanan kurakan. Beakeun angeunna reng. Beakeun angeunna teh reng. Beakeun angeunna reng. Sodokan angeuna sodokan. Awas reng, awas. Sodok reng. Gelak. Kapan urang teh Ditarong ton Tonyok kurakan. igana teh burung. Reng, tonyok igana teh burung. Cek heula, kapan urang teh kudu digawe? Ayo urang digawe digeunggeureukeun. Sakali ewa. Aing mah lalajo si teh. Karunya ka Adi mesti paeh. Mun maneh paeh di kusahan jaga MPP. PMP. Brung. Awas reng. Rono. Awas reng. Ngelok reng. Eta dompet tidak boleh reng. Waduh. Ngelok reng ngelok. Wati. Dah wala tuh si teh jedog wae atuh support. Alalo. Wala. Sigareng menang euy. Sigareng. Menang senal capi tadiahna euy. Menang Sigare. Menang senal capi tadiahna. Ayo bodogan ulah. Cenah di sagala herang teh aya wayang. Dalangna teh garelo kabeh. Sok tutuninganan. Lain aya naon cenah ulah. Aya teh budak di Yang lalajo wayang atuh abah. Di mana? La ilaha illallah. Ieu budak saha waya kieu batur ngampih si lain teh pan isukan teh ujian. Ari ayeuna kalakah luntalantung kieu di dieu. Deka mana ujang teh? Yang lalajo wayang atuh abah. Lalajo wayang di mana? Cenah dina raragan nikahna pangarsana Bapak Bupati sareng pangarsana Haji Yanto teh nangap wayang kolak. Lain wayang kolak, wayang golek. Dalangna teh cenah nu hiji mah bener nu dua garelo. Saha nu garelo deh? Tah jagat nu dua jeung nu tilu. Oh, kekelanan keke. Jadi ujang teh ieu teh bener budak sakola. Demi Allah, abah rek buru ujang. Ujang teh sakola, abah. Kelas sabaraha ujang teh? Kakara kelas 2 tuh abah. Oh, kelas 2. Ai kunaon ujang teh bet mabur ti sakola lain balik heula ka imah. Ujang teh disetrap ku ibu guru, abah. Bodoh meureun. Lain urusan mah sepele. Naon? Peda ibu guru teh keur kiih.
ku Ujang ditojos ku nyere. Lain ge sepele goblok kitu mah tuh. Kalawihan. Alah, ampun si Ujang, ampun. Ujang teh izin heula ka ibu guru. Ibu, Ujang izin heula hoyong Terus nya Ujang teh keluar. Padahal Ujang lain hayang udud. ta eta teh teu kengeng. Ulah budak mah. Teu kengeng urang kali sakola udud. Komo panen anjuran ti Bapak pamarentah ieu teh dipayun ti aya pangaresna Bapak Bupati Subang. Aya. Jami nomor 1 di Kabupaten Subang. Pan ngagalakeun kana pendidikan teh yen urang teh kudah soson-soson diajar. Sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun SDM sumber daya manusia nu berkualitas. Teu meunang udud. Ada hayang atuh abang. Ai ududna ti mana? Menang maok ti si bapak. Nyata eta teh teu kengeng Ujang teh. Can waktuna Ujang nyesep, Ujang udud. Terus kumaha? Nya Ujang teh kena lepus we udud. Ari pek teh ibu guru nyusul ka WC gegedor. Ujang, cenah Ujang teh keur naon? Nuju ibu cek Ujang teh. Nah cenah nak ngebul ka luhur haseupna. Pada nempor haseup udud. Ujang teh rewas dijawab ku Ujang teh pan nahaneut keneh. Ngebul mulanya. Ampun. Lain baik. Kayak ai Ujang saha ngaran Ujang teh? Tuh nami. Nami Ujang Heeh. nu ponok nu panjang. Sok nu panjang. Hese ngomongkeunana. Nu ponok. Kagok. Sederhana. Ih, nu bener atuh Ujang teh sarapan kudu boga ngaran beureun ngaran nyebut Ujang teh ku ngaran. Boga panggilan. Ngaranna teh ngaran Ujang mah mimitina astungtungna Sadam, lain. Sirum. Sabin. Geus maot bahasa bin mah. Saha atunya euy? Samun. Lain. Taluk teu. Taluk lah. Ngaran Ujang mimitina astungtungna teh ngaran Ujang teh enton. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Paingan tepangi. Paingan hese tanganana atuh. Manya ngaran Ujang teh kitu. Dan baheula mah kitu meunang ngabubur bodas, meunang ngabubur beureum. Selamatku. Jadi ngaran Ujang teh enton. Enton. Ai Ujang boga bapak, Nya galuh atuh. boga mama, Galuh. boga adik, Henteu. lanceuk. Henteu Ujang mah anak si mata wayang. Oh ngan hiji-hiji nah. Paingan ogo. Nunggal meureun. Nya Ujang teh nunggal. Nunggal. Ai di imah Ujang sok sareng saha wae. Nya tiluan we. Bapak, enton, emak. La ilaha illallah. Naon ari Ujang? Pan bapak teh nanyakeun ka Ujang, Ujang di imah jeung saha? Tiluan. Bapak, enton, emak. Ieu teh salah tapi bener tapi salah ieu teh. Lamun di imah Ujang. Bapak, emak, Ujang. Nya bapak manton. Lamun emak, bapak, Ujang. Emak bapak sakapeung tontonan. Goblok. Ya. Budak nulis tujung, sekolah di mana teteh? Di warang. Oh, kadeda bala euy. Nah, rupa-rupa aja kan. Ieu kuring teh jagoan pinter silat pinter kuntau suwung musuh lang kalawan nu wani ngaduan nempo kumis mata gigis nempo godeng soka deg-deg hoa kuring mata soak mata kabur pangajian disurung disereng
dicolok kusaha Bapak Suta ditiup hanteu suka dicium kusaha kendang pencak soang kating ulah maksa disorang kusaha ya tong wa maju ka kurusetra lamun can kieu Wah, kana kulit banget. lamun geus kieu pek rek prage sakali ewang atuh Cik, sekali-kali ah. Oh iya, merenya nu waduk teh Nya, jalmi waduk jalmi wuduk KDU. putih kira sebang aku lagun pangabisan paksa bang. tah sakali ewang Sok. hah sakali deui bieu ge teu neurak tah tinggal ieu Tuh, biar kayak henteu. Tuh. Sapat pesan. Tuh ilmu moal mempan lamun salah tekan ucap jeung lamah. Reng, awas Reng. Ayo, ketempuhan. Jalmi sadar. teler jam anjing goblok liar mun aing datang teh aing teh jeger segala herang bro pokokna lamun maneh macem-macem ka aing demi Allah ku aing di botol anjir alah goblok liar bro aing hayang lagu nu kitu geuning Lagu kumaha? kuring nu jadi rebutan antara dua awewe nu kitu teh geuning karena aing ngadaplay geus nginum anjir lieur tah demi Allah tingali aing nginum aing nginum topi miring dioplos jeung topi hansip lieur anjing alah darah lagu dua laki bisi aing paeh perang Sok laksanakeun kayaknya. Diri nandangan kasih berpikir orang cinta bersama asa teman anjir jadi rebutan antara dua mitoha usah boleh cinta diri ganeng teuing teu puguh dedengean anjir Apaan lagu du? mana nu ngaranna si gareng-gareng teh ku aing urang botol gerak gambanan bro pek beakeun Awas ye. Aing ngalawan mabok mah teu kudu hese kieu we. Kan kumaha? Dirabut ku aing raya. Rabut bae. Kumaha? Kumaha? Didudut, Naonana? didudut kabilatorna. Wadir. Ayo, urang babat kurawat.
Toya wijil aling-aling